Tadi teh abi meser pindang ieu 7.000, terus meser tempe nawe 2.000 kenging 3, tempe tanem gitu nu aralit. Hai, assalamualaikum. Tah lanjut we si tempe teh bade dipesekan, bade dikeuretan aralit kusabab bade didamel sop tempe gitu nya. Aya nu pernah teu masak sop tempe di sop gitu nya. Enak kuduna mah leuwih enak mah dicampur ku toge gitu nya, cuman togena teu aya nya tos we ieu tempe wungkul ge enak pokona mah. Tempe tos dikeuretan mah lanjut abi bade naon teh ieu bade nyuiran laukna teh bade ditumis we ku abi teh cuma bade digoreng heula garing gitu nya. Ieu teh seperti biasanya guys abi meserna pindang salem kusabab tongkol mah pan teu ngaemam. Soalna sok garateul alerginya tapi da benten-benten jalmi gitu nya jadi can pernah teu acan itu pernah keretan ngaemam sakali-kalina langsung barudugan jadi nanti ngamam deui alim gitunya ternyata alergi mun hana lauk tongkol teh. Tahulu nama langsung we dipasihkeun ka si meong gitu ya. Lanjut we dicanda ka kamar mandi teh bade dikumbahan tah tempena ge ku abi dikumbah gitu nya. Terus laukna ge bade dikumbah sami tadi teh da kusabab tadi teh ku abi teh teu langsung masakna kan siang gitu nya kan mesana enjing disimpen freezer jadi we teuas. Jadi pas di nanti disuiran teh halah rese. Atos di kumbahan mah lanjut abi bade ngeuretan bumbu we kanggo si nanti sop tempena sareng tumis lauk pindangna. Iya abi nganggo bawang beuremna anu seueur nya guys amih mantul kanggo si naonna lauk pindangna ge sakantenan we eta kanggo sop tempena mah ku abi nyadak bawang tinu ieu we nu meunang ngeuretan nya. Terus ngangge cabe beureum nu paranjang kusabab abi cengek setana teh teu aya guys ngan saalit gitu paling 2 siki nya jadi we ngangge cengek beureum paranjang gitu nya terus ngangge daun bawang alias bawang daun terus ngangge tomat we sapotong. Lah sapotong we nya da saking kita seueur ieu candakan we ka dapur nya. Terus tadi anu bumbu di wadahan mah kok bisa simpen we na kulkas deui nya eta tos dikumbahan sadaya guys nya. Jadi sanes can dikumbah tapi atos. Tadi abi di kompor sabeula atos nangkringkeun eta nya panci kanggo nyayur tempena tah di kompor sabeula ieu bade numis bawang beureum sareng bawang bodasna kanggo si sop tempena. Bawang bodas sareng bawang beureumna tos asak mapidahkeun we eta kana si anan teh panci alitna teh anu kamari buntung teh gagangna. Lanjut ya abi bade ngagoreng si laukna gitu nya. Pasihan tarigu guys tuh. Sing di pasihan tarigu ge tetep bae ngabeledak-beledug guys jadi tetep bae ku abi ditutupan da sieu. Ditutupan nya gitu tuh. Lalagragan sagala uih deui kana sop tempena tah di cenah tos ngabulu kutuk cemplungkeun tempe pasihan sasening penyedap gitulah nya pecin uih sareng gula. Lanjut diudak aduk tong hilap kana biasaan si kurang naon dia gedeasaan ku abi tos pas rasana nya pasihan we daun bawang langsung we pareuman da tos lami teh tereh pokona namanya disat-sat we di kana lauk tah lauk nage atos garing sadaya lanjut we diangkat we ditiriskeun kitunya. Lanjut we bade numis bumbu kanggo si laukna. Ieu teh kopi bade ditumis pedas tok kumaha kitu nya pokona mah bawang beureumna tos sareungit mah pasihan tomat terus cemplungkeun cabe sareng daun bawangna tumis juga kaseungit juga bener layu terus pasihan we cai saalit mah cemplungkeun we laukna. Ieu lauk nu kabeh disisakeun saalitnya kanggo si empus ke bade digaleh sareng sangu gitu nya kusabab parabu ucingna teh tos seep gitu nya. Biasana masak meser parabu ucing anu naon teh da di tukang manuk ge da sok seueur nya 5.000 teh seueur kusabab eta teh 7 teu aya jadi we ku lauk katanya kayak digalinan ge sangu tah beresan we heula tah ieu si sayur tempena ku abi bade dipindahkeun kana mangkok kitu nya. Tas mangkok sih mangkoknya. Tuh nya aya nu pernah masak kieu teh dicoba mah enak seger. Amun kadang dikecemplung ge enak amun dikecemplung mah nganggena eta teh cikur tuh uih deui kana si teh tumis ikan pindangna beuh meni mantul pokona enak pedas manis asin gurih sagala campur aduk pokona mah enak ngeunah pokona namanya pokona mah enak nu penting ulah halda teuing deh bapak si dede masak teresepan nya lamun si dede mah beda deui nya laukna teu sanes ieu da kewe meangan deui nya hayu cuang emam.